Cobain sekarang. Pak Dedi, ay Pak Dedi teh sing bener atuh gawe teh. Nya. Sabulan ka tukang teh abdi ka dieu teh poporose nya kuahon teh kuatkeun dipangyanakeun ku batur da abdi mah sanes orang dieu marah Pak Dedi. Nah ayeuna jadi kieu meskipun ieu jalan desa Pak Dedi. Abdi teh mumarah ka dieu teh 10 tahun. Jalan teh boro-boro ning kieu. Kos mata kos susukan saat wahangan saat. Nah ayeuna jadi kieu. Sing bener atuh digawe teh Pak Dedi. Aduh ieu teh kumaha. Jadi ngageleser. Tuh, tingali Pak Dedi. Ieu teh. Abdi mah nyaksian 2 gubernur ka dieu teh boro-boro jalan teh kieu. Boro-boro leueur. Poporose Pak Dedi teh mulai motor meni hese yang hanya teh. Komo ieu Pak Dedi. Anu pudunan ieu bulan kamari mah abdi teh boro-boro tiasa nyanak mobil ka dieu. Kuatkeun dipangyanakeun ku urang dieu mobil teh. Da abdi teh tos nyobian 4 kali naik, teh naik. Aya meni lecir Pak Dedi. Ah bener Pak Dedi mah. Teh bener digawe teh. Sing laras Pak Dedi nya. Karunya ke pejabat kampung, ke pejabat desa. Di situ tiasa nyaranung deui. Atur nuhun Pak Dedi. Abdi mudik jadi enakeun tuh. Ieu pudunan ieu. Kamari mah abdi teh di dieu teh meh-mehan bade geubis Pak Dedi nawahan teh. Nuhun Pak Dedi. Assalamualaikum.